Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sebentar dulu ya. Berikan kesempatan kepada Emang untuk menyampaikan hal penting kepada Eyang Walikili. Jadi bagi Eyang Walikili ya, menjadikan perlu diketahui bahwa catatan rahasia ilmu Panunggalan Patis Jati Sampurna yang dipikahayang sama Eyang Walikili sebetulnya sudah hampir sepenuhnya diyakini sama alo aku nang bule. Kemudian kemampuan ilmu silat tingkat tinggi Eyang Walikili ternyata begitu hebatnya. Sementara Eyang Walikili sendiri belum membuktikan bagaimana kehebatan ilmu Panunggalan Jati Sampurna. Dengan demikian, maka aku sekarang akan menjelaskan. Dijelaskan harita ku si Jawara Idaman. Ginaan catatan rahasia ilmu Panunggalan Jati Sampurna geus me sapinuhna bisa diyakinkeun ku nang bule. Sedengkeun kemampuan ilmu silat tingkat tinggi Eyang Walikili geus sakitu hebatna. Saterusna boga karep hayang ngapimilih catatan rahasia tea. Bari can dibuktikeun kumaha kahebatan eta ilmu Panunggalan Jati Sampurna. Sabab bisa wae kemampuan jeung kekuatan Eyang Walikili malah leuwih hebat tibatan ilmu Panunggalan Jati Sampurna. Anu matak dina neruskeun eta tarung Eyang Walikili sakuluna mah nguji heula kahebatan jurus kahiji ilmu Panunggalan Jati Sampurna. Mun Eyang Walikili bisa ngungkulan eta tarung eta jurus, mangka catatan rahasia bakal dibikeun. Ngan mun tetela teu mampu, mangka Eyang Walikili kudu ngaku kana kaunggulan nang bule. Sarta geus ulah boga karep deui hayang ngapemilik deui eta catatan rahasia. Sageusna ngarasa cukup dina nepikeun caritaanana ka Eyang Walikili, harita si Jawara Idaman mungkas caritanana. Jadi begindang Pak Eyang Walikili ya. Sekarang mah kari tinggal bagaimana kumaha sikap daripada Eyang Walikili. Bisa dimengertos kan? Eyang Walikili ngahulang sakedeung siganu keur mikir teu lila terus nyarita. Nu dicaritakeun ku si laing ku dewek bisa kaharti gali. Malah deweknya tujuan karena katang tuan nu dicaritakeun ku si laing euy. Mun dewek tepikeun ka teu mampu ngungkulan jurus kahiji ilmu Panunggalan Jati Sampurna, mangka dewek lain bae bakal ngaku karena kaunggulan sinang bule. Tapi dewek janji bakal tunduk patuh karena setiap parentahna sinang bule. Di mana dewek dibutuhkeun ku sinang bule, tangtu dewek bakal datang. Jadi kitu sikap dewek mah gali. Anu matok ku dewek bakal diuji jurus kahiji ilmu Panunggalan Jati Sampurna. Nang bule ngarelet ka manggali baitus nyarita. Bisa wae maneh mah ngaruga-riga caritaan teh mang euy. Mun kitu mah aing daek teu daek kudu ngagunakeun jurus Panunggal Daya Waruga.
jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Beungeus lah aing lah nya tujuan kana caitaan maneh mang euy. Yang walakili neuteup seukeut ka Nang Bule terus nyarita. Tarung kudu diteruskeun Nang Bule. Saterusna si lain kudu ngagunakeun jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Oke. Eta jurus kahiji teh disebutna teh jurus panunggal daya waruga. Bisi maneh hayang nyaho mah wali kili anu matak dina nuliskeun ieu tarung. Kusi lain gunakeun eta jurus panunggal daya waruga teh. Mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Dewek boga kayakinan ku kamampuan ajen pangati dewek. Eta jurus bakal bisa diungkulan Nang Bule. Ahai. Dikarenakan pertarungan akan dilanjutkan ya. Maka Sejawara Idaman akan menjadikan kembali ke tempatnya. Untuk membandungkan pertarungan kejutan yang akan berlangsung. Geus kitu manggari Sejawara Idaman ngajoelat balik di ka tempatna. Nang Bule sagadiri pikeun ngagunakeun jurus panunggal daya waruga. Sedengkeun Eyang Walikili langsung sagadiri pikeun ngagunakeun kakuatan panarajang anu sapinuhna. Anu tangtuna oge bakal leuwih hebat tibatan tadi kakuatan panarajangna. Nang Bule mancuh dina tangtunganana terus nangtang di tarajang. Perhatikeun kumaneh Walikili. Woi. Aing geus siap ye pikeun ngagunakeun jurus panunggal daya waruga. Jurus kahiji naon teh ilmu panunggalan jati sampurna teh ya. Jadi ayeuna mah kali tinggal gunakeun kakuatan panajang maneh. Anu panghebatna, anu pangjempolna. Nu sakirana bakal mampu ngungkulan jurus kahiji nu digunakeun ku aing sah Walikili. Hasok gancang tarung salin hulang-hulang. Aki-aki bedegong. Si lain montong waka ngarasa bakal menang angin si lain Nang Bule. Bakal aya dina kaunggulan. Sabab dewek bakal ngagunakeun kakuatan panarajang anu sapinuhna. Kakuatan panarajang lu bakal hebat tibatan tadi Nang Bule. Maksud aing teh kitu keterukeun pangapegug des ya yang balik kiri. Hasok tarung jeung aing. Montong kalah kaloba bacot wae sia ah. Dewek memang bakal maju narajang sia Nang Bule. Rasakeun kakuatan panarajang dewek. Eyang Walikili ngajoelat maju narajang. Nang Bule ngabendung kakuatan panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan tanagara pisan tingkat tinggi lumangsung. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngabendung panarajang lawan, harita Nang Bule ngalakukeun gerakan nu teu bisa katuturkeun ku kasagetan panon lawan. Panarajang leungeun katuh Nang Bule ngahantem kana dada lawan. Sat hieup dasya. Anjir kurang ajar. Dada aing beunang ya leuh. Eyang Walikili ngagerok kaget bari nahankan nyeri. Saterusna ngabangkieung mundur sabalengka ka tukang. Tapi gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung daligdeug raneg. Eyang Walikili mancuhkeun tangtungana deui bari ngatureng hapanapasna. Jeung ngarasakeun ka nyeri dina dadana dibarengan ku perasaan kaget
sabab tata gerak jurus panunggal daya waruga nu digunakeun kunang bule teu bisa ditebak parobahan tata gerak jeung arah sasaran panarajangna. Mangrupa kanyataan anu di luar dugaan Eyang Walikili dina waktu harita. Kumaha kalaosna ye aya? Aya meureun. Lantaran maneh masih keneh mampu mancukeun tangtungan, ku aing maneh diberi kesempatan pikeun majuna rajang deui sah Walikili. Ceuk aing ge kakuatan parajangna kudu anu panghebatna, kudu anu pangjempolna sah warawiri. Ari hayang bisa ngungkulan jurus aing mah. Sok, dewek memang masih kena mampu sadang bule. Cida teuing sia. Pikeun ngalakukeun di panarajang nang bule. Jurus digunakeun ku si laing bakal mampu diungkulan. Tada sia. Eyang Walikili maju dina rajang. Datangna panarajang lawan harita mah kunang bule teu dibenung. Tapi saukur ngagilirkeun badana jeung ngagiwar ka gigir. Saukur keus. 2 kali panarajang lawan teu geuna kana sasaran. Kajadian saterusna kacepatan panarajang nang bule geus teu bisa diimbangan ku anu jadi lawan. Sapasang leungeunna nang bule pilih genting hantem kana dada lawan. Dadah rubuh aing. Eyang Walikili ngagerunahan ka nyeri. Bari ngajengkang oleab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut. Eyang Walikili rubuh maring lemah. Tina bibirna muncrat ngaluarkeun getih lalamaran. Nang bule mancu dina tangtunganana betus nyarita. Geus ya ayeuna mah tarungna Walikili. Ieu kanyataan geus teu bisa dibantah ku maneh deuleu. Sabab geus jelas maneh teu mampu ngungkulan jurus panunggal daya waruga, jurus kahiji ilmu panunggal jati sampurna anu digunakeun ku aing. Tapi bisi maneh untupan keneh mah nuliskeun tarungna didagoan ku aing Syah Walikili. Eyang Walikili ngarahu dina jero hatena. Sabab cukup lila dirina upaya terus ngaronjatkeun kamampuan jeung kakuatan ilmu silat beranjang loka jeung kakuatan tanaga lapisan tingkat tinggi. Tapi tetela kamampuan ajen pangartina bisa diungkulan kunang bule. Sedengkeun manggali si Jawara idaman harita datang nyamperkeun ka tempat nang bule. Sangeusna deukeut terus nyarita ditujukeun ka Eyang Walikili anu masih keneh ngagoler. Ahai. Menjadikan bagaimana kumaneh kalau sudah begindang ye Eyang Walikili. Yang jelas keadaan yang sedang karanapan di saat ini ya, ini merupakan suatu kenyataan yang harus diterimakan sama Eyang Walikili. Sebelum terjadi pertarungan juga, Sejawara idaman kan sudah memernyaho sama kamu. Jangan cobra-cobra untuk bertarung ayuna nang bule mah. Nang bule dilawan putih Surawing tahu. Jangan meninggali keadaannya yang budak kene. Hai. Jadi sekarang mah Eyang Walikili harus menepati apa yang sudah dijanjikan tadi ya. Bisa dimengertos meureun. Eyang Walikili moneal hudang lalaunan terus diuk. Ngabagikeun panutupna ka nang bule jeung manggali Sejawara idaman terus nyarita. Nang bule gali Sejawara idaman. Dewek euy ngaku kana kaunggulan anu jai lawan. Rumah saya jajaten euy. Katitih pangarti ku ilaing nang bule. Aduh. Hebat si laing bebenyit kene ilmuna euy. Geus mapan nang bule. Jurus panunggal daya waruga
Nyata jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna anu digunakan ku salik bener-bener hebat nang bule. Padahal dewe geus ngagunakeun kakuatan panrajang sapinuhna euy. Alah. Upaya dewek saya ieu teh nu terus ngalatih diri pikeun ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan tingkat tinggi. Jeung ilmu silat beranjang loka tetela teu mampu dipake ngungkulan jurus kahiji nu digunakeun ku salaing mana boleh ripuh aing aduh alah. Terus ayeuna sikep maneh rek kumaha ye warawiri hasok sa ngomong anu balik sia istri dago deui ku aing. Ahai, tenang lu nang, tenang ya, nang, tenang dulu. Menjadikan jangan gampang mendagor dulu nang ya. Meninggali keadaannya seperti ini nang, kita juga harus karunya nang, karunya ini sama bebengok ini aki-aki bedagong. Terus bagaimana nih yang walikili dengan janji yang sudah diucapkan tadi? Dewek tang tuwe muarek ingkar janji jawara idaman. Dewek bakal tunduk patuh karena perintah nenang bule. Malah wajar mun dewek ngaku guru kanang bule. Sok sanajan ningali kana syariat mah budak keneh nang bule teh. Tapi ilmuna jelas leuwih hebat euy. Ari karep ka hayang mah sugan we atuh dewek ke hayang diangkat murid. Kawas kipetir kitu tah nang bule kaya nang bule anu masih dina karakterna akibuana ireng harita terus nyarita. Mane makalah kajadi hayang nurutan kawas kipetir sagalupa tua lakili aing moal bisa ngangkat murid ka maneh walikili. Pusing kaingna oge anjir pusing. Boga murid jago-jago anu geus barongkotan kieu patut Cukup seperti we anu di aku murid ku aing mah. Tuh bisa yang gugur mah kitu tuh ka Jepri nu aya di pamipiran pek atawa ka Saeb. Nya mana mah jarago lah kabikang mah. Nya itulah di mah geus pusing jeung ngangkat seperti jadi murid. Ya, bagus montong make jeung hayang diangkat jadi murid sagarupa walikili. Anu penting mah janji maneh ku aing bakal dicatet dina ingetan sia. Lain kitu mang euy. Ahai. Betul begitu nang. Jadi begieu ya yang walikili nya menjadikan perlu diketahui bahwa alo aku nang bule ini putus sirawin. Sampai saat ini masih memimpin barisan Dharma Yuda. Dan satu waktu nanti ya tentu saja akan membutuhkan bantuan daripada Eyang Walikili. Untuk lebih jelas nalami begininya. Harita ku si Jawara idaman terus dicaritakeun ngeunaan anang bule anu masuk keneh mimpin barisan Dharma Yuda. Anu tangtuna oge dina hiji waktu mah bakal ngabutuhkeun bantuan Eyang Walikili sabab pihak musuh tangtuna oge bakal ngalakukeun tindakan balasan. Sangeusna upayana ngagempur ka kampung kahuripan geus gagal. Eyang Walikili cengkat nangtung terus nyaita deui ka nang bule. Nang bule mun teh mah dina hiji waktu butuh ku bantuan ti dewek. Geus teu kudu make jeung nitah jalma nyusulan ka panumukan dewek sagarupa nang bule. Di WA. Cukup ku ngalakukeun kontak batin we ka dewek. Dang tu bakat tepi nang bule. Meungeus lah ka harti ku aing oge. Jadi ayeuna mah maneh geus montong boga pamikiran hayang ngapimirik catatan rahasia ilmu panunggal jati sampurna deui nya. Bener teh Walikili? Ya bener nang bule.
Dewek geus teu miharap hayang ngapimilih catatan rahasia teh ya. Sabab memang geus jadi hak milikna Nang Bule eta mah. Anu puguh mah dewek we kalindungan parentah ti Nang Bule nya Ki Petir si Samernyawa. Jeung Dewi Kayang datang nyalamperkeun ka tempatan Nang Bule jeung manggali si Jawal Idaman anu keur cacarita ka Eyang Walikili anu geus teu wani deui. Nemongkeun sikap jeung caitana anu sombong. Malah terus menta dihampura ka Ki Petir jeung Dewi Kayang katul si Jawal Idaman anu tadi geus dirubuhkeun ku dirina. Geus kitu mah Eyang Walikili terus pamitan pikeun ninggalkeun eta patempatan. Sanggeusna Eyang Walikili ini harita kayaan Nang Bule pulih normal deui dina karakterna Eyang Buana Putih. Nang Bule saterusna nyarita. Mudah-mudahan we saatosna Eyang Walikili mah tos moal aya deui anu ka dieu anu ngaganggu kana katenangannya mang. Ngarahasiasa enggal kacangking we ilmu panunggalan Jati Sampurna. Jurus kaopat anu nuju diyakinkeun mung butuh waktu sababaraha dinten deui ieu teh. Upami tos beres mah nya tiasa enggal mulang ka kampung kahuripan. Ki Petir netep ka Nang Bule betus nyarita. Harapan kula ge memang kitu Nang Guru. Ulah nepikeun ka aya datang deui gangguan saleuheung mun anu datangna ngaganggu teh kemampuan dirina masih bisa diungkulan ku si Jawara Idaman atawa ku Dewi Kayang malah kudu dikulapisan. Tapi mun anu datangna kawas Eyang Walikili mah apan kapaksa Nang Guru anu kudu ngungkulanana. Dewi Kayang ge harita milu mairan caritaan. Kayang ge tadi nama ngerasa salempang ngabandungan kejadian anu lumangsung tenang. Inggis Eyang Walikili teu tiasa diungkulan ajen pangartina. Tapi barang ningali Eyang Walikili siga anu bingung jeung kaget ngalunan jurus padunggal daya waruga. Jadi rada tenang kabibina oge nang. Apan kitu Kang Galinya? Ahai. Iya Yayangku. Angin menjadikan beda lagi sehingga si Jawara Idaman mah emang dari sejak awal pertarungan dan meninggali kemampuan Eyang Walikili ya bagi Mang mah tidak merasa selempang nang. Sebab Mang membogaan keyakinan Nang Bule Putus Sirawing sudah mampu menguasai 3 jurus ilmu panunggalan Jati Sampurna. Dan terbuktikan Eyang Walikili yang tadinya begitu merasa percaya diri ya, akhirnya kan dapat diungkulan aja yang pengartinya. Yang jelas Mang dan Bikayang juga ingin segera pulang ke kampung kahuripan. Bukan apa-apa, Mang kan ingin cepat bisa melaki rabi ya, kayak hiji dengan si Bikayang. Begitu nang. Si Mang mah bisa-bisa wae ah. Sabar heula atuh Mang, karena kalecis si Mang. Kaki ai ka pangaruhan ku baraya porga teh nya si Mang mah. Engke ge tos dina waktosna mah Mang. Tangtos nu diharapkan ku Manggali teh bakal tinekanan janten kanyataan Mang. Ari abdi mah hoyong engamulang teh margi bade naon teh ngayakeun babadan tenan sareng bianti kitu deui Mang Dika
anu sanesna gitu. Margi pihak musuh urang terutama ngagempur ka kampung kahuripan aya dina kagagalan mang. Pasina oge bakal ngalakukeun tindakan balasan ka pihak urang. Kitu ari emutan abdi mah mang. Punten we sanes agul ku payung butut. Namun memang kenyataan da dugikeun ka ayeuna apanan anu mimpin barisan Darmayuda teh abdi gitu. Nang bule boga karep hayang geura mulang ka kampung kahuripan pikeun ngayakinkeun babadamian jeung Rasanti katut sandika kitu deui anu sejenna. Sabab nang bule boga kayakinan pihak musuh tangsuna oge bakal ngalakukeun tindakan balasan sanggeusna gempuranana aya dina kagagalan. Kipetir si Samer nyawa jeung Manggali si Jawara Idaman katut Dewi Kayang ngabenerkeun kana caitan nang bule sarta bakal ngadukung sapinuhna kana perjuangan nang bule anu mimpin barisan Darmayuda. Sedengkeun di tempat sejen Baracakra baraya podga ieu. Harita si Hawuk jeung Guntara katut sadawa jeung saduwu jago kembar Karanganyar anu geus jadi patalukanana si Hawuk. Harita geus tepi ka pademukanana Bah Unjung anu aya di kampung Ciujung. Mangrupa jalma anu boga kamampuan ilmu panarawangan. Harita asup ka Jol Imah si Hawuk jeung Guntara sedengkeun sandawa jeung saduwu mah ku si Hawuk dititah nungguan di luar. Sabot Bah Unjung keur kacai heula, harita si Hawuk jeung Guntara diajakan heula ngobrol ku incuna Bah Unjung. Wanoja anu boga rupa pantes ngarannya Enah. Kayan eta Wanoja narikana perhatian anak Guntara. Teu matak aneh mun mineng dipuncerengan ku si Hawuk sabab sikap jeung caritanana ka Enah bangun anu gumasep ngarah diajakan ngobrol katarik hatena ku manehna. Harita Nyi Enah anu keur cumarita. Karunya ka Abah teh karek tiasa kacai ayeuna da. Atuda tadi mah tamuna jol naon teh jol deui sakapeung masuk karunya ka Abah teh. Kadang-kadang kasorenakeun kakara tiasa barang tuang. Muhun da ari tamu mah teterangan mun Abah tos lapareun kitu tanya ya hoyong ngopi hoyong udud heula panginten sambil ngareukeun kacape tapi datamu ngagelak we kalesan we ayeuna mah rada nyase Kang. Bari jeung Ede gumasep harita Guntara neuteub antep ka nyina betus nyarita. Kangaranan we kadatangan Akang jeung Den Hawuk matang tuwe bakal dilancarkeun sagarupana kitu. Kabuktian ayeuna Akang bisa ngobrol heula jeung Nyena. Incuna Bah Unjung yang bikin greget. Ka Akang oge jadi ngarasa suka jeung sugema itu kan hatena. Bisa tepung jeung Nyai mun parang neuteub ka Akang, aduh hati Akang teh kelapak tak ngageter Nyai. Nyai terus ngabayangkeun mun teh mah bisa dipalengkeun maneh di pancuran babarengan gitu kaintang sugemana Nyai. Aduh. Ih, Akang mah
kakara tepeng oge meni langsung kitu geningan ni amit dua Kang mah bos jadi asa teu parugo kabina oge Kang. Ya teu kudu make jeung ngerasa teu buku sarupa Nyai. Kudu lah. Wah. Ari maneh teh cenah ngapain sargut koplok kurang ajar. Segan hayang dibebekeun sabangus. Olah kajongjon ngobrol jeung Bikang. Aing teu diberi alas ngomong kurang ajar. Hayang dijagon ku aing. Ente jeung kumasep lamun kasep sia. Ori ngobrol jeung Bikang mah. Bangas ya. Montong yang capek deui sargun. Geles ya si Bah Unjung nangis datang dulu. Bah Unjung anu geus bari ti cai terus ngajakan si Hawuk jeung Guntara asup ka jero enggon kosong. Mangrupa tempat khusus anu sok dipake narima tamu anu menta tulung ka Bah Unjung. Harita duanana dari Uksila. Si Hawuk jeung Guntara dari Uksila dihareupeun Bah Unjung. Saterusna Guntara leuwih teu heula ngawanuhkeun dirina jeung si Hawuk. Mereka wanuhkeun heula diri yeuh Bah. Ngaran kuring Guntara Irama. Guntara Irama. Wah, kamana karep sagoblog Unjung make Irama sagulup. Atuh ieu dunungan kuring nya ge budak keneh. Dalahna teh Den Hawuk Bah. Wah, geus bisa katebak ya. Sanajan ujang kitu deui Den Hawuk tacan ngajelaskeun karep jeung pamaksudan pangna nepungan ka Abah. Karep pamaksudan datang ka dieu teh lantaran hayang liangan katerangan nu pasti. Ngeunaan gayaan dua jalma anu keur ditariangan anu tepikeun ka ayeuna masih tacan air ratanana. Eta dua jalma anu keur ditiangan teh aya hubunganana jeung Den Hawuk. Oh, benar. Benar eta anu diomongkeun ku maneh teh Bah Unjung. Bisa kitu emu moanina aing can ngomongna naon geus bisa nabak. Dua jalma nu keur ditiangan ku aing jeung si Sagut teh nyaeta Manintin indung aing jeung si Barang Kebong. Anu ngasuh jeung ngagedekeun aing. Nya benernya Sagut. Milu ngomong atuh sete goblok. Ya bener kitu Bah. Jadi penting nama hayang katerangan pasti ti Abah. Ngeunaan kayaan Manintin jeung Mbah Rangkebong teh aya di mana kitu Bah? Dipilari ka Saung Dereded teu aya Bah. Pilari ka Gunung Puntang. Isi aya di Gogobero si Bah Ewon teu aya Bah. Di Pamipiran teu aya. Jelas dipilari ka si Raja Surabi Bah Wahyu teu aya Bah teu aya. Kalabat itu ka Eyang Sultan Mudi oge teu aya Bah. Alah. Kuring duaan percaya Bah. Abah teh boga kemampuan bisa narawang Bah. Da puguh memang bingung anu dituju Bah. Jangan jalma bari sakanaon sama sakali taya laratanana Bah. Tenang, ngeunaan masalah narawang mah. Da eta mah geus jadi pagawean Abah Jang. Ngan jadi pamikiran Abah teh Jang. Naon teh Abah?